Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana Kangjeng Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihir putrana Malik putrana Nador putra Kinanah putra Khuzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudhar putrana Nizar putrana Ma'an putrana Adnan nuwajib dugi ka Adnan haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan soheh wajib deui uningana rundayana ti ibuna Kangjeng Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putrana Wahab putra Abdi Manaf putrana Zuhrah putrana Kilab tepang deui ti ramana ti Kilab jangga warengna jadi ibu jeung ramana masih keneh sarundayan